Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos parantos masih nikmat ka urang sadaya di mana urang sadaya tiasa ngumpul dina raraga ieu. Kenalkeun wasta abdi Mita Miftahul abdi salaku panambu catur dina acara ieu. Sangkan teu nyokong kana waktos hayu urang awitan ku bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kukituna simpuring salaku panambu catur dina acara ieu simpuring ngahaturkeun nuhun ka pamila sareng panjajar di mana sadayana tiasa ngalangteus waktos dina acara ieu. Kukituna mangga Bapak Endi salaku gugus Kopi 18 di Majalengka mangga dihaturanan ka payun. Hatur nuhun Bapak supados tos nyariosan urang sadaya di mana urang sadaya mugi manfaat ka urang sadaya di mana elmuna tiasa terap ka urang sadaya. Mangga kukituna Ibu Sawitri dihaturanan ka payun salaku panambihanana. Hatur nuhun ka Ibu salaku panambihanana mugi urang sadaya tiasa terang wilayah di mana anu rawan Covid-19 di Majalengka. Mangga kapamilan sadaya supados bade aya patarosan ka Bapak sareng Ibu anu kumargi saderekna hoyong dipataroskeun. Hatur nuhun Putri atas ngahaturkeun panarosan ka Bapak sareng Ibu di mana Bapak sareng Ibu tos ngawartosan ka urang sadaya di mana urang kedah siaga di mana wae urang ayana sangka virus eta teu aya nular ka urang sareng keluarga di bumi. Kukituna acara ieu tos rengse simpuring salaku panambu catur bilih aya kalepatan anu henteu marehna di pamilan sadaya sareng panjajar nuhun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.